Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Si Bujil karangan Ki Leuksa didongengkeun deui ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Sok kaparayun sadayana. Mitra hanca nu katuna waktos dinten kamari teh Mang Ujer ngadeuketan tihang listrik. Kop kana batu segede peureub terang nakolan tihang listrik sababaraha kali. Burudul warga eta tempat daratang rob ngariung ka Mang Ujer. Tapi eueuh anu ngomong ngan tina sorot panon kabaca kabeh ge bangun anu heran. Nenyo dua jalma anyar. Kabeh ngariung narangtung. Mang Ujer maju salengkah. Pok ngamimitian nyarita. He dulur-dulur, ta ieu pamimpin urang anu anyar. Ngaranna Mang Dasma. Ta ieu kapiputrana katelahna Si Bujil. Jago duanana oge tapi hatena mah bersih. Nyaah kasasama jeung pinter. Boga cita-cita anu mulia. Takulantaran kitu, ti mimiti detik ieu urang sarerea kudu satia satuhu ngawula ka Mang Dasma anu baris ngabingbing urang kana jalan anu leuwih hade. Cita-citana mulia hayang ngaronjatkeun kahirupan urang supaya leuwih mekar, leuwih undak derajat jeung martabat, ningkat ajen jeung kapribadian. Ngan aya beja anu kurang hade. Sisah midi nyaho. Tah, geus nganyatakeun yen rek kaluar tina ieu perkumpulan. Manehna anger neugdreug mawa karep sorangan. Dumeh kahayangna teu kacumponan. Manehna teh init sarta moal datang deui ka dieu. Tapi keun bae lah. Leungit hiji datang dua. Batian pan. Nu batian lain ngan jiwana wungkul, tapi wawasan pamikiranana leuwih lega. Ambahan rasana leuwih mencar, muga-muga jadi bibit anu hade keur kamekaran hirup urang sararea. Tah kitu. Cek Mang Ujer bari papeta. Tetela najan hirup dina lingkungan anu sakitu basajana, ari pidatona mah lancar jiga lurah keur biantara hareupeun rahayatna anu satia. Sakur nu aya di dinya tenget ngabanungan. Pok deui Mang Ujer nyarita. Ta ayeuna maraneh perlu nyaho. Poe ieu mah kulantaran isu keneh geus hujan gede, kapaksa saurang oge eueuh anu bisa usaha. Kasingsa nu boga kasusah, wayahna kudu silih eredan, silih tulungankeun isukan maksugan halodo urang ngamimitian deui usaha. Cacap omongan Mang Ujer. Aya nu wani kahareup ngajak sasalaman ka Mang Dasma jeung ka Si Bujil. Geus saurang mah nu sejen nurutan, malah budak oge nuturkeun. Rob ngarono mani hayang paheula-heula. Si Bujil jeung Mang Dasma pada ngabageakeun, pada ngahormat. Atuh geus kitu mah terus mencar, diuk ting rariung teu kagok teu ngarasa tugeunah. Najan barecek barase oge da geus biasa ieu henteu ngarumas. Kitu deui Mang Dasma jeung Si Bujil, najan can taun-taun ngalaman kitu, tapi ayeuna mah geus biasa. Pakean darekil malah geus aya anu soeh, tapi teu dipake aral. Komo ayeuna mah da boga balad sarta diajenan ku sararea, atuh jadi bungah gede hate. Barang jol oge ka eta tempat geus aya rasa betah. Asa teteg hirup teh
sabab tadi nama hirup tepuguh tujuan galanangan teh lain bobodohan sare di mana dugna di mana poe keunana tapi ayeuna mah goreng-goreng oge geus boga tempat pamatuhan sarta loba batur anu sanasib sapoe eta mah parat tapi kaburit dipake ngobrol sosonoan medar rupa-rupa pasualan nu aya pakuat pakaitna jeung urusan kasusah maranehna nya di dieu Mang Dasma terus-terusan mere sumanget ka baladna anu anyar sangkan gede harapan ulah pondok pamikiran ulah ngarasa cukup ku anu geus aya kacaturkeun isukna langit lenglang daya aling-aling panon poe mencorong di tebeh wetan cahyana sumiratnya angan buana di jalan geus rame ku kandaraan jeung anu leumpang nu hinit kapagawean balawiri nya dina kaayaan kitu anak buah Mang Ujer ge geus gupgap kana barang masing-masing utamana alat-alat keur usaha teu loba omong terus ting laleos ka tujuanana masing-masing da geus baroga alas sewang-sewangan teu kanyahoan jemblingna nyaho-nyahongan kari tiluan nyatana Mang Ujer jeung Mang Dasma dibaturan ku si bujil saleuwih nama barudak jeung awewe anu moal init usaha kumari urang Mang ye da teu hade di kudu cicing wae mah ye hayu urang usaha lah cek si bujil ngamimitian nyarita da manehna oge geus singkil kari bral miang inya hayu urang usaha tapi kumahanya ka mana di urang cek Mang Dasma ret ka Mang Ujer atuh kieu we saheulaanan mah urang bareng we heula tiluan ye ulah waka papencar bisa naon-naon kumaha lamun kitu ieu urang bareng nya hayu atuh cek Mang Dasma geus tarapti bral init ngajugjug ka hiji tempat nu geus maranti Mang Dasma jeung si bujil sasat dikawal dibarengan ku Mang Ujer sangkan apal kana tempat-tempat anu sok loba runtahna utamana mah runtah pasar jeung bengkel sok loba beusi jeung logam sejena jog anyog ka hiji tempat baranggok oge geus kaameu bau runtah anu buruk barang ditincak ngablesek lantaran kamari hujan gede lalu meuni ngagerenggeng reungit jeung laleur anjing oge aya 5 na nu ngadon kokoreh di dinya teh alah jeblau ge kumanya teu kudu ngabuka air nu geus buruk itu we nu anyar tuh antara dinya loba piduiteun mah yuk cek Mang Ujer bari nunjuk bet kabeneran gerung-gerung aya truk terus mundur bururu nurunkeun runtah Mang Ujer miheulaan lumpat muru kana truk anu keur nurunkeun runtah Mang Dasma jeung si bujil nuturkeun terus paheula-heula ngabuka air tumpukan runtah nu tetela teu kosong-kosong teuing aya dus wareuteuk keneh kaleng palastik jeung sajabana kitu jeung kitu we tepi kaburit Mang Ujer geus boga tempat anu matuh sarta kadinya teu pati loba jelema da geus pada boga bagian masing-masing liwat asar saeutik eta 3 jalma teh laleumpang ngajugjug ka bana rongsokan bari leumpang teh teu boleh galecok we ngobrol nyaritakeun pangalaman tadi atuh ari bari ngobrol mah teu karasa nyaho-nyaho geus tepi kanu dijugjug masing-masing babawaanana dibuka dipisah-pisah terus ditimang harita keneh kontan dibayar Mang Dasma maniku metap kabitaeun manehna ge hayang ngabandar gitu teh nya ngareunah batur mah nya atuh teh nyaho bandarna tibang diuk we bari tumpang kaki udud bangun nikmat nu digawe batur bobolokot batur manehna mah kari ngitung duitna we cereng we mayar deuh aya ku geuna cek Mang Dasma ka
si bujil. Kumaha tuh cara nanya mang? Munnya aya mun kitu mun ayeuna aya truk mah. Alah kajeun rek milu we. Ish. Gela anu lawak ayeuna. Urang ngawanohan heula pagawena. Engke lamun geus mineng tangdu bandarna ge moal naon-naon. Adi geus wabuh mah. Tadi dinya gunakeun kesempatan. Hayu ayeuna mah urang balik heula we. Cek Mang Dasma ngajak balik. Beral marurang teu oleh galecok ngobrol, hatena bungah paroman marah mai lantaran poe eta hasil balik teh bari nyakuan duit ladang usaha. Kocapkeun isukna kitu deui we kawas kamari, malah akhir nama unggal poe. Ngan lila-lila mah henteu alit-alitan tiluan, tapi diajar misah sewang-sewangan, neangan tempat anu sakira nguntungkeun. Si bujil jeung Mang Dasma teu eleh kuno heubeul, najan anyar oge dina urusan mulung mah geus pinter, malah hasilna oge teu eleh ku Mang Ujer. Cag tuna heula kaayaan Mang Dasma jeung si bujil anu geus bisa merenahkeun diri luyu jeung kaayaan ayeuna. Ayeuna urang nyaritakeun heula Sahmidi anu misah ti baturna kajurung ku nafsu kabawa ku amarah, tapi kakaluar tina perkumpulan. Harita teh geus teu mikir panjang deui ngagedig init bari teu puguh tujuan, mangkaning geus teu sanak teu kadang. Teu dulur teu baraya manehna teh, estuning nu geulis teu aya geusan pakumaha. Isukna ngamimitian usaha sorangan, urah koreh kana tempat runtah sakumaha biasa. Mun geus bebeunangan sok terus dijual kitu jeung kitu we sakumaha biasana. Tapi lila-lila mah bosen manakomo tempat-tempat runtah anu geus biasa diider ku manehna. Ayeuna geus dicekel ku anak buah Mang Ujer. Malah mineng amprok tapi Sahmidi sok ngabalieur terus init tara daek ngadeukitan. Antukna jadi teu boga pamatuhan, teu boga pacabakan tungtungna eureun weh mulungan runtah teh, runtang lantung teu puguh bari ngumbar sawangan nganteur lamunan. Kungsi sapoe jeput diuk di Taman Maluku, uleng jentua teu puguh anu di pikiranana. Kesal diuk nangtung, kesal nangtung diuk deui. Malah sakapeung mah gogoleran dina jukut, dihanapeun tangkal anu ieuh nguyupuk. Aing jadi kieu kumaha neangan duit. Da beuteung mah teu beunang dipersabenan nya kudu bae dieusian. Kitu pokna mikiran nasib diri. Keur kitu lar aya nu ngaliwat awewe jeung lalaki keur mejeuna rumaja putri. Lempang pakaleng-kaleng ti kabitaeun. Betaya rasa sirik, menyo anu senang teh. Hayang nurutan, tapi pamoalan bisa kahontal. Saha awewe nu daekeun pakaleng-kaleng jeung dirina. Mun kitu carana aing kudu bisa ngarobah nasib ieu. Nemongkeun kamampuan diri aing. Sanyana aing ge bisa hirup senang lah bisa. Leuwih senang batan si Ujer sabatur-batur. Awas ya, mun aing geus beunghar, manakama mun geus boga mobil, rek didatangan ka tempatna rek dijebian, dibibita tuman, yeuh aing boga mobil. Kitu pikiran Sahmidi nu tetela kurang hade kabawa ku sakaba-kaba. Lila mikiran dirina tapi kaburit
malah sare oge didinya di Taman Maluku. Isukna terus lempang maju ngidul mapai jalan anu mudun lempeng tepung kapengkol. Joga parapatan regeureun. Kayan didinya mah rame. Mobil teh ngantai, jalan ngadadak jadi heurin. Motor, mobil, beca jeung kendaraan sejenna pagaliwata. Bener kudu ka kota anu rame usaha teh. Bosan aing malah hantam kurah-kureh dina tumpukan runtah. Jeung barau jeung uruka cogak deui. Ceuk garendengna Sahmidi terus mengkol ka Kenca. Lempang lalaunan bari luak lieu krara tereret nitenan kaayaan di sabudeureun eta tempat. Mitra kaum dangu nenyo barang-barang anu harade Sahmidi teh kabita. Nenyo restoran ngadadak lapar. Pejit mudilit beuteung kukurubukan terus lempang teu aya eureuna. Joga jalan raya kaayaan beuki rame. Regeureun heula nenyo nu dagang dina trotoar ngajajar sagala aya. Geus puguheun di jero toko mah. Geus teu kudu dicatur mana horeng. Sahmidi teh luntang lantung di Kosami. Loh, itu nu jajan sirup Bangun Nikmat. Eta sapatu mani herang. Duh, halus ya. Cek garentesna Sahmidi terus tungkul nenyo sukuna anu lagedu. Dakina kanal jeung naon barulah deui. Jigana maroromeheun. Terus lempang lalaunan. Tapi eueuh nu malire ka dirina. Hare-hare we kabeh oge jelema teh sibuk ngurus dirina masing-masing. Taya nu mirosea ka Sahmidi. Barang keur lempang kitu, panona nenyo awewe ginding turun tina beca bus ka toko bangun rusuh. Teuing kumaha panon Sahmidi kagoda. Terus we mencerong tepi ka asupna ka jero toko. Teu naon awewe teh? Mani rusuh yeuh. Cek hatena terus ngadeukeutana launan. Gek diuk di emper toko api-api reureuh da puguh lungse. Sekali-kalian maling reret ka awewe nu tadi nu tetela asupna teh ka toko emas. Kusiwal ngabijilkeun loket leutik gorehel teh nyokot kongkorong emas jeung gagantelna. Ku Sahmidi hantem dititenan. Hanya ka obrolan eta awewe jeung palayan toko mah teu kadenge. Dagane ku suara mobil anu teu aya eureuna. Tapi najan kitu ge ku Sahmidi kanyahoan eta awewe teh masrahkeun kongkorong. Terus ditimbang ngomong deui silih tempas panungtunganana teh eta awewe narima duit sagepok. Sanggeus dibilang bes kana loket leos init anger rusuh kawas tadi. Sahmidi narik napas jero. Kabitaeun nenyo duit sagepok. Maneh nama nenyo rupana ge kakarayeuna. Boro-boro nyakal atawa ngaboga ada puguh sagala tuna. Hari batur aya ku babari neangan duit teh. Jigana aing ge kudu boga emas heula. Kakara loba duit, tapi ti mana emasna? Da meureun kudu beunghar heula. Kudu meunang meuli. Tapi ana make kudu bingung mun butuh duit. Kudu meunang emas. Kumaha carana nya yeuh? Huleng Sahmidi teh ngahuleng. Ngahuleng miraga meneng panona melaung ka tengah jalan. Tapi nu kaciri lain mobil jeung motor anu balawiri, tapi gepokan duit. Sora mobil nu ngaguruh meh teu kadenge. Lantaran hatena keur debat. Dina jero dadana Sahmidi saolah-olah aya dua cilema anu beda pamadeganana. Nu saurang baju hideung, nu saurang deui baju bodas. Eta dua jelema teh debat dina jero dada Sahmidi. Ceuk nu baju hideung teh Sahmidi, lamun maneh hayang emas teu kudu hese. Tuh dina etalase toko ngabayak. Kari ngarau naon hesena. Ceuk hate anu hideung. Ditempas teh ku hate anu bodas. Is, eta mah maling atuh ngaranna. Ulah, doraka.
hidung teh dorhaka nama kemikiran doraka sangsara ukur nalang sagis hayo wae mending gera mikir gera robah hirup teh piraku rek handem wae jadi garanangan tuh mas cokot cek nu baju bodas teh ulah mami cokot cenah pasti bakal ditarewak ku palayan toko atau dilaporkan ke polisi mangkani loba jelema lah jelema mah aya bongohna polisi jauh sabot lapor ke polisi ge lompat mah kaburu cokot cek nu baju hideung ari cek nu baju bodas teh ulah dosa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan alah kagok boronto kapalang carambang sangsara eukeur maneh teh mikiran naon deui buktina hirup jujur ge anu ngajenan ieu jelema sabar masok tinggalin di mana-mana ge hirup sabar teh anu nulungan sok maneh ngagugulung sabar tinggalin ku batur hayang dahar hayang make mah anger kudu usah sorangan moal jol-jol dibere kitu perangna hate Sahmidi matak najan gandeng teu kadenge najan loba tetenyoan teu katenyo lantaran hatena keur perang sabil antara salah jeung bener antara iman jeung nafsu ngagedur tarung di jero dadan ku banget na katunggaraan jeung ku banget na kahayang hate nu hideung unggul hasil ngagoda Sahmidi tapi kakilig pikirna beureud hatena buringas ngadadak gede wawanen taya karisi taya karempan wah kumangkewe lah jung nangtung red kakenca red kakatuhu geus kitu melongkan etalase toko nenyo emas anu ngayang pating gurilap estuning pikabitaeun breh dihalangan ku kaca hese nyokotna ge moal sakali jadi Sahmidi kerung bingung mun hayang nyokot emas kudu nekad kudu bisa ngelekeun nu ngajaga jeung kudu gancang bisi nu lalar liwat ngagokan da wewe nu ngajagana ge dua wae mah moal sapira tapi kumaha loba jelema yeuh jeung hese nyokotna deh duh cek garentes hate Sahmidi bari terus we luak lieu jeung kawas aya nu ngatur keur kitu telar aya polisi duaan ngaliwat kadinya rageureun nangtung nukangan Sahmidi teuing gawe naon teh nyahoun Sahmidi oge atuh mani ngahulang Sahmidi teh manehna bingung tungtungna leos init bari mikir lila-lila breh manggih akal meunang jalan anu sejen katoko mah kudu ngajual lain nyokot bahaya nyokot mah loba gogodana mending usaha di luar mun meunang kakara jual nya mending kitu we lah cek hatena hantem we galecok ngararancang pilampaheun teu karasa najan leumpang lalaunan ge lila-lila mah jauh di toko emas ayeuna Sahmidi geus aya hareupeun bioskop regeureun alak ilik nempoan gambar retret ka jelema nu lalar liwat manita ya eureuna jelema teh awewe lalaki kolot budak anu ginding anu rudin pagalo pagaliwata di antara anu sakitu lobana teh aya hiji awewe tengah tubuh dangdanan zaman ayeuna mending mun pantes da ieu mah nararumpang atuh teu nyeni nungtun budak umur 10 tahun meureun budak awewe make baju alus sepatu alus make gelang kongkorong emas kawas nu haja we pamer hayang katangar yen loba duit jeung eta awewe tengah tubuh teh make carana anu merecet teh ngapas calana panjang ngapas awak teh menika tingali ngadunggukna teh ting kumaha panon Sahmidi bet awas naker nenyo nu kitu teh ari sabab nu pabelit dina uteukna teu aya deui iwati emas atuh barang red nenyo perhiasan teh ujug-ujug cop we kadinya jadi puseur perhatianan jajantung Sahmidi ngadadak ratug tutunggulan panonna melong ka budak anu keur ditungtun mangkaning inuna mah balangah we
alak ilik teuing neangan naon da meni jeung jete segala rupa. Lumayan mun beunang mah jika laksana sagepok mah kudu meunang ieu. Cek garantos hate Sahmidi bari mureleng ka eta budak. Bagi kaciri herangna Mas, mane geus asa dina leungeun. Tapi najan geus hayang pisan ge teu wani adi gagabah mah lantaran loba jelema bisi kumaonam. Ngan eda sukuna hideng ngalengkah lalaunan. Nuturkeun eta awewe bari ratug jajantung. Eta awewe leumpangna salse. Jigana mangahaja ulin jalan-jalan, lelempangan mawa ulin budak. Heuda teu rusuh. Teu aya tujuan anu pasti jeung teu aya baturna deui duaan we jeung budak. Meni guplak piplek coba calana anu panjang teh sapas awak. Meni merecet. Tah asup kanu rada sepikeun sia. Cek Sahmidi dina hatena bari terus lempang rada gancang. Jajantung Sahmidi beuki ratug. Hatena pating sarblak di dinya teh teu sepi-sepi teuing. Anger jelema mah loba. Ngan asana mun leungeunna parigel mah moal lila ngajamret kongkorong budak teh. Teu kungsi lila budak geus kasusul, geus aya hareupeun. Sahmidi luak lieu heula. Sakilat leungeunna ngajamret kongkorong budak, kakbret pegat balicet. Sahmidi malik deui ka tukang api-api teu nyaho naon-naon. Mitra kaum dangu, tapi pikeun budak mah seukeut parasaanana. Koceak teh ceurik bari nyekalan dadana. Puguh we indungna reuwas meni pahibut nanya ka anakna. Barang ret kana beung budak kongkorongna leungit. "Tobat, ka mana Nyai?" Ceuk indungna reuwasin bisan. Ari budak tutunyuk nunjuk ka Sahmidi anu keur lempang bangun tenang. Api-api teu nyaho naon-naon. Indungna amek gero ngagorowok bedasna keur bangsat cenah. Bari nunjuk ka Sahmidi. Ari Sahmidi keur rumasa yen boga dosa katurug-turug can boga pangalaman. Da kituna teh kajurung ku nafsu. Reuas ngadenge kitu teh belecet lumpat ti babaranting. Malah meh-mehan nubruk dagangan batur. Atuh teh bisa dicegah deui. Jelema pahibut burber milu ngudag. Bari rame tingkarero nyebut bangsat. Tewak cenah euy, tewak. Jadi ribut mata kawer. Cilaka aing katohyan. Cekate Sahmidi bari terus lumpat sataker tanaga. Mitra kaum dangu balicet kanu lowong. Sahmidi teh gajleng kuliwed kanu buni. Napas ngahegak jantung ratug beungeutna sepa. Ret kakenca ret kakatuhu terus tungkul nempo hasil gawena. Breh kongkorong geus kakeupeul. Cilaka mun digaradah kapanggih aing moal meunang ampun kapaksa ieu. Cenah dina hatena ret kana kotak wadah runtah. Lung dipikeun kana wadah runtah anu pareng aya di dinya. Geus kitu bijil deui leumpang ayeuna mah. Teu lumpat kawas tadi. Sedengkeun ngudag meh-mehan leungiteun tapak. Da jelema geus pabuis balawiri. Sahmidi beakeun akal. Kapaksa pasrah leumpang bari ngahegak. Keur kitu ujug-ujug kak aya anu nyakal pepeuteuyan. Gebeg Sahmidi reuwas. Ari direret polisi nu nangkep teh. Rob nu sejen daratang malah geus aya anu mawa paneungeul. Meh-mehan habek kana tarang Sahmidi. Tahan.
ulah main hakim sorangan kena dibantuan ku polisi. cek polisi rada bedas atuh nu geus siap rek mahala teh teu tulus tapi kaciri bangun anu hanyelu jelema beuki loba awewe lalaki ngagimung padahal nu nyaho anak pasualanana mah ngan sababaraha urang da lolobana mah ukur kabawakeun. Sahmidi kagok asong manehna pasrah ka polisi. Harita keneh digiringkeun dibawa ka pos polisi. Bring jelema ngabring malah awewe nu tadi jadi korbanna oge nuturkeun bari kekerot. Anakna dituyun satengah digusur. Kocap di kantor polisi. Sahmidi dipariksa imut pisan. Sahmidi teu ngaku najan dipaksa oge tetep teu ngaku terus digaradah teteh teu aya naon-naon eueuh bukti dikamanakeun kongkorong. Nah da abdi mah teu gaduh kongkorong Pak. Ari dieu meunang ngajamret. Duh Kak, da abdi mah teu rumaos ngajamret. Aduh ari teu rumah sama make lumpat. Abdi mah lumpat sote reuwas Pak. Margi abdi rumaos batan sakieu. Kapungkur kantos bara main pa di parapatan. Ku polisi ditewakan. Tapi abdi dilepaskeun deui tah ayeuna ge. Sieun ditewak deui padahal abdi mah teu wantun bara main. Dina lampu stopan teh sieun Pak. Alah. Ulah ka mana wae sia ngomong teh bisi di sunut ku kuntung ieu. Mana kongkorong? Ceuk polisi. Rada keuleun nu meh eta aya lacak Sahmidi lumpat basah aya nu ngagorowok nyebut bangsat. Jadi we kabeh curiga. Pak, pantun sumpah Pak. Demi Allah abdi mah. Teu terang Pak, teu terang demi Allah abdi mah. Cek Sahmidi make jeung demi Allah segala rupa. Polisi silih reret jeung baturna. Bingung mutuskeunana. Terus mariksa nu jadi korban si ibu teh balabab-belebab deui. Heuda teu nyaksian nya. Ukur cek budak, ari budak ditanya teh bangun kaweureun kala kaceurik. Sahmidi beuki wani ngabantahna. Mana komo basa dipentas saksi anu sejen. Saurang oge eueuh nu daek jadi saksi. Jalma nu tadi rabul daratang rek milu mahala dipenta keterangan mating balieur. Sugan saha anu nyaho atau nyaksian. Heuda puguh teh nyaksian. Kur milu nyebut bangsat teh wungkul. Kumaha ramena cek batur bangsat. Ribut teh nyebut bangsat. Tungtungna polisi mutuskeun. Sahmidi rek ditahan heula keur saheulaanan. Awewe nu jadi korban dititah mulang heula atuh kapaksa akhirna mah si awewe teh balik bari ceurik. Hanyelu meureun. Sahmidi teu bisa nawar. Manehna diasupkeun kana sel, manehna teu baha. Jika nanti tenang we rek kitu rek ieu oge kala kawas anu atoh sabab jadi aman. Teu aya nu wani ngaganggu. Sapeuting jeput dikerem. Isukna dibere dahar. Sahmidi bungaheun geus 2 poe teu manggi dahar. Da teu usaha. Ayeuna di kantor polisi dibere dahar. Puguh we atoh. Poe kadua dipariksa deui imut naker. Sahmidi anger dina pamadeganana. Teu ngaku kana pagaweanana. Antaran saksi eueuh bukti teu aya. Nya teu aya dasar keur ngadakwa. Akhirna Sahmidi bebas. Saenggeus bebas Sahmidi inget deui kana kongkorong anu dipikeun kana wadah runtah teh. Terus didatangan deui tapi tengah aja. Tapi api-api aya sababaraha urang anu apaleun ka Sahmidi sarta ngarasahan nyelu teu kungsi nampiling. Tapi teu bisa magar kumaha da memang eueuh bukti. Sahmidi bebas. Moga-moga eta runtah teh can dipikeun sabab harita teh can pinu. Kitu garentes hate Sahmidi bari terus cangkata launan. Lempang bangun salse ngadekitan wadah runtah.
baranggok meninggal ketei lantaran wadah runtah geus kosong. Gek diuk didinya nyarane kana temok. Nangeuy gado bangun bingung breh kacipta. Tadi atawa kamari atawa iraha boa eta wadah runtah teh dibahekeun kana truk. Terus diakut ka pamiceunan. Burulu dibahekeun terus pada ngorehan ku anak buah Mang Ujer. Ingat kadinya Sahmidi kakerot nahan amarah. Geus kacipta pasti salah saurang anak buah Mang Ujer bakal aya anu menang milik. Manggih kongkorong emas. Nutang tuna oge mun dijual bakal munel gede untungna. Kurang ajar. Sarawe jeung mangusahakeun batur aing teh. Aing kudu maluluh pamicinan runtah. Ka mana yeuh? Cek hate Sahmidi bari terus cangkat red ka kenca red ka katuhu. Tapi poe eta mah teu manggih laratan ngan kulantaran hayangnya. Kamana micieuna runtah dibelaan cicing didinya. Ngadaguan pinuh tempat runtah. Ngadaguan datang roda anu mupulan runtah. Nya isukna kurutak teh aya roda anu digusur ku jelema. Didorong kuduaan. Reg eureun didinya teu loba omong regeyeng wadah runtah nu dipake micin kongkorong teh dipangku dibahekeun kana roda. Geus kitu roda maju deui. Kawas tadi digusur ku saurang, didorong kuduaan. Sahmidi olohok bari ngupat dina hatena tah ieu nu micin runtah teh. Pasti matuhkeun sia. Dituturkeun ku aing mah. Kituna teh bari terus lempang nuturkeun anu ngadorong roda. Teu asa-asa teu bebeja heula gap kana roda. Hideng milu ngadorong. Menang sababaraha jongjongan mah teu aya nu nanya jeung teu wani nanya. Reg eureun deui barolo runtah ditambahan. Maju deui reg deui kitu jeung kitu we meunang sababaraha tempat. Roda teh tepi ka pinuh ku runtah. Salah saurang nanya ka Sahmidi teh, "Yang, rek mantuan tepi ka miceuna?" Moal ah, ieu mah sapoe tuh. Sok inget zaman keur leutik, ari ulin teh sok ku rorodaan nyieun tina cangkang jeruk. Ayeuna bet mangih nu kieu. Ku hayang rorodaan. Tembal Sahmidi dari anak keur ngomongna teh. Atuh bantuan we ngadorong. Ke dibere keur udud. Nya mangga, tapi ka mana miceuna mah? Miceuna mah bakal terus ka Cikadut. Ngan kulantaran nu akutanana saeutik, trukna kurang. Ieu mah ditumpuk heula we di tongoh tah. Tangke diakutan deui ka ieu ku truk ka Cikadut. Cek patugas kabersihan. Oh. Ayo atuh kitu mah. Midra Sahmidi atoh sabab geus meunang laratan. Manehna aya niat rek mapai-mapai kongkorong teh. Najan tepi ka mana bae gerek disusul. Kitu karepna teh. Roda nu geus pinuh ku runtah terus maju. Sahmidi getol naker ngadorongna teh. Kesang mimiti biji lantaran manehna mah kurang tanaga. Dati isuk candahar. Tapi najan kitu ge bisa keneh ngajak ngobrol. Ieu teh unggal poe kieu man. Ya ada pagawean mang kieu. Bersih di jalan, purah mopul runtah ti kota, dipicieun ka panampungan. Di panampungan aya deui bagianana diakut ka Cikadut ku truk. Matuh miceunna teh. Nya matuh. Di kota mah teu meunang samarangan micieun runtah teh. Kudu diatur. Daina karasa ku ujang. Ngakut runtah sakieu sape. Matak ngesang. Itu naon-naon da micieunna marnah ieu mah. Narajang nu jorok anu sok micieunnan runtah kasolokan. Eta mah matak ngarugikeun sararea. Mun solokan pinuh ku runtah di mana usum hujan sarta cilincang teu katampung. Wah, akibatna teh matak banjir. Mun geus banjir nu rugi urang-urang keneh, bener. Ceuk eta lalaki bari digawe teh make kaburu mamatahan sagala. Silih elingan supaya saladar dina hal micieun runtah.
kuring mah tara micin runtah mang tara boga runtah nauge sabab bari jelema model kuring mah boro-boro boga imah boro-boro boga motor atau mobil runtah ge teu boga piceuneun nah make teu boga runtah teu boga naon-naon kuring mah sare di mana dugna dahar iraha manggihna teu boga imah teu boga baju micin naon atuh naon pagawean ujang teu boga gawe undang lantung ge hese nengan pagawean teh jang anjeun mang oge teu ka kieu bakat ku eueuh di pagawean teu hayang mah di nu ngeunah we gawe teh anu mang mah ngarumasakeun sakola ge ukur tamat SR ukur bisa maca jeung nulis ceuk eta lalaki teu karasa jog anyog kanu dijugjug greg roda teh eureun tuluy runtahna dibahekeun borolo culaeut roda dijulaeutkeun Sahmidi oloho nenyok tumpukan runtah anu ngagunung-gunung laleur rabeng anjing ting koloyong neangan hakaneun jelema rayap aya opatan anu keur kurah koreh kana runtah teh bener teu salah unggal jarian tempat pamicinan runtah pasti aya anak buah Mang Ujer kurang ajar awas ya cek hate Sahmidi bari kekerot panonna mureleng kanu keur usaha jang ayung gider deui ah nah kalang ulang cek eta lalaki ngajak init deui ka Sahmidi atuh rada ngarenyag Sahmidi teh heuda keur ngalamun ama milu deui Kang capek ah ajeun atuh yeuh keur meuli rokok eta lalaki mere duit 200 perak ku Sahmidi ditambahanan da memang butuh kacida atau heunana nuhun Mang di mana we rezeki mah yeuh bari nyium duit bus kana saku baju tukang ngakut runtah geus arinit deui sedangkeun Sahmidi ngabedega nangtung bari nenyokeun opat lalaki anu keuting karoreh kana runtah lila ngabandungan kitu teh Sahmidi asa waas inget kana pagawean manehna tapi teu hayang ari kudu balik deui ka dinya mah apan pangna eureun ge hayang ganti pacabakan tapi nu bukti kacida hesena kumaha carana nya yeuh aing sangkan ieu nenglong teh ulah jode cing kumaha carana yeuh cager pohara mitra hanya ka bujeng nenglong duwi ka dongeng garapan Mang Barna Si Bujil karangan Kileksa hapunten semudaya kalepatan nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag